Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Neni Nur Alia dina pangajaran Bahasa Sunda. Dina dangat ayeuna simkuring baris medar hiji materi di kelas 12 nyaeta ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Sarta acan kana materi, yuk urang tingali heula contoh tradisi Sunda nu aya di Jawa Barat. Cekidot. Pada hidup nonton video anu nembe aya nu uninga tradisi Sunda naon sih eta namina? Laras ya. Tradisi anu nembe kusim kuring ditayangkeun nyaeta disebat tradisi sawer. Biasana aya dina runtuyan upacara pernikahan. Tradisi Sunda teh ngandung siloka ya. Aya maksud, aya tujuan anu rek didugikeun, biasana mangrupa doa pikeun ka jalma atanapi ka urang salaku anu ngalakukeun eta tradisi. Oke, jadi naon atuh nu disebat tradisi Sunda teh? Urang pada sasarangannya naon anu dimaksud bahasan tradisi Sunda. Bahasan tradisi Sunda teh kawangun ku dua istilah. Aya ngeunaan bahasan sareng aya ngeunaan tradisi Sunda. Urang pedar heula anu ngeunaan bahasan. Bahasan nyaeta tulisan atawa karangan anu medar hiji pasoalan dumasar kana fakta-fakta boh anu kaalaman ku sorangan atawa dumasar kana panalungtikan. Sedengkeun tradisi Sunda nyaeta kabiasaan atawa tali paranti anu sifatna turun-temurun nu aya di lingkungan orang Sunda. Jadi lamun dihijikeun bahasan tradisi Sunda nyaeta tulisan atawa karangan anu medar fakta-fakta ngeunaan tradisi nu aya di lingkungan urang Sunda. Lebih ka dieu kahartos nu disebat bahasan tradisi Sunda. Tah, tradisi Sunda teh rea pisan. Aya tradisi dina pernikahan anu sapertos tadi teh. Aya tradisi dina tatanen. Aya tradisi anu hirup dina kampung-kampung adat. Nah, di Sunda kampung adat seueur pisan. Aya kampung Naga, kampung Baduy ya, kampung Dukuh, Ciptagelar jeung rea-rea deui nu biasa disebatan hiji-hiji. Tah, biasana unggal kampung adat eta teh miboga tradisi anu tubuh nya tur beda tradisina sareng di daerah-daerah sanes. Tapi aya oge tradisi anu sami siga sawer. Ya, sawer kan biasa di urang Purwakarta ge aya ya. Tah di Bandung oge sami aya. Mung biasana benten dina siloka-silokana wungkul, tapi secara inti jeung tujuan biasana sami. Tah kulantaran seueur jadi tradisi Sunda teh kabagi dumasar kana jenis-jenisna. Aya naon wae sih jenis-jenis tradisi Sunda? Ieu urang pedar. Jenis-jenis tradisi Sunda nu kahiji aya tradisi Sunda anu patali jeung siklus hirup. Nu kadua aya tradisi Sunda nu patali jeung agama atawa religi. Anu katilu aya tradisi Sunda anu patali sareng adat. Anu kaopat aya tradisi Sunda anu patali sareng peristiwa-peristiwa penting atanapi kajadian-kajadian alam. Nah, urang pedar hiji-hiji. Nu kahiji nyaeta ngeunaan tradisi Sunda anu patali sareng siklus hirup.
Dina siklus hirup tradisi ieu ngawitan ti urang nalika di jero beuteung ya, teras berejel jadi orok, ti orok meureun sawawa ti sawawa ka kolot, ti kolot kana maot. Tah siklus hirup eta ya aya tradisi-tradisina sapertos nuju urang di jero kandungan aya tradisi nu disebut 4 bulanan, aya oge 7 bulanan. Sabada urang berejel ke alam dunia jadi orok, nah aya nu disebut ekahan, aya oge ngayunkeun ya. Biasanya ieu unggal daerah benten-benten istilahna tapi kadang sami jenisna eta gitu. Terus dina mangsa urang tos sawawa tos maju baleg aya nu disebut tradisi sunatan ya, ieu biasana kanggo pameget kitu nya. Terus aya oge nalika urang tos siap ya secara iman finansial, nah biasana aya tradisi nikahkeun. Tadi nikahkeun di dieu jembar pisan. Tadi aya sungkeman, aya sawer, nencak endog, belum harupat jeung rea-rea deui ya. Terus nalika urang tos sepuh nya maju kana maot, di dinya nalika urang dipulasara oge aya tradisi anu tumbuh. Aya tradisi anu poe mimiti teh ya 3na, 7na, dugikeun 40 poe, malah dugi ka mendak oge aya. Nu kadua aya tradisi Sunda anu patalina jeung keagamaan. Dina tradisi ieu ya seueur tradisi-tradisi anu dilakukeun aya patalina sareng hal-hal keagamaan. Contohna kulantaran urang mayoritas orang Islam aya tradisi nu disebat Rajaban, Muludan, terus aya oge Rebo Kasan, biasana ieu dilakukeun dina bulan Safar. Sapertos gambar-gambar ieu nya. Ieu salah sahiji contoh-contoh tradisi nu aya patalina sareng keagamaan. Katilu, tradisi nu patali jeung adat. Tradisi-tradisi ieu biasana kapanggi di kampung-kampung adat nu aya di tetar Sunda atawa di masyarakat anu miboga tradisi mandiri. Jadi tradisi ieu aya terhirup ngan di eta kampung ngungkul. Contohna siga tradisi Seba eta aya dina kampung adat Baduy. Terus aya oge tradisi Ngalaksa nu aya di kampung adat Rancakalong Sumedang. Tuluy aya oge di kampung Dukuh. Aya tradisi-tradisi atau pacaduan anu wajib dilakonan seumpama urang ka eta kampung. Contohna aya pacaduan leuweung. Jadi henteu sakabeh jalma tiasa lebet ka eta leuweung. Biasa disebut oge leuweung larangan. Nah, eta nu patali sareng adat. Tradisi Sunda nu patali jeung peristiwa-peristiwa penting atawa kejadian alam. Tradisi ieu sifatna ngan sawaktu-waktu. Jadi dilakukan saumpama aya kejadian-kejadian anu dianggap penting. Contohna di hiji lembur mineng karandapan musibah atawa bencana. Pikeun nolak bala diayakeun hiji tradisi nyaeta tradisi ruat bumi. Tujuanna tadi pikeun nolak bala atawa ngusir sagala penyakit atawa gangguan atawa musibah nu aya di eta lembur. Kumaha rerencangan sadayana tiasa ngartos kana materi anu nembe ku simkuring dipedar. Mugia aya ilmu anu tiasa ku hidup dicandak dina video anu ieu. Pikeun pembahasan salajengna ngeunaan bahasan tradisi Sunda baris dipedar di part 2 nya. Ku kituna ulah hilap di like, di subscribe, tur komen hoyong video naon anu baris dipedar dina video salajengna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.